Aduh, aing mah gerak ke kamari bayaran teh geus beak deui. Geus terojol deui nu nagih aing mah. Geus teu puguh arek nginjem ka Pak Haji aing mah. Geus era aing mah. Pira kusugan kudu kasih Abah mah kitu. Ah disampeurkeun ku aing kasih Abah. Aduh, Bah euy. Bah, anu geus ceureun deui. Ah, kieu Bah aya keperluan. Aduh, Keperluan naon ya teh? lain susuganan Bah. Mun dipercaya ku Abahnya. Arek kasbon we. Apaan kamari man geus bayaran, karek poe kamari bayaran teh. Pan kamari teh geus beak Bah loba kapangabutuh ka ditu ka dieu, loba budak sakola, can kabutuhan naon-naon oge kitu. Aduh, karek mah kamari bayaran mah nya geus arek dinyeum deui mah teh Agus. Heeh, ampura we Bah gitu, da uing loba ieu hutang. Moal bisa Gus ayeuna mah. Moal bisa. Wayahna we usahakeun Bah gitu. Lamun saya gawe geus 3 poe atau 2 poe tah kakarak menang deui. Pan uing teh meureun gawe teh ngaduruk-duruk di dieu meureun ka Abah meureun ayeuna mah sebagai mandor lah mun. Ah, bener gitu teh mah. Ngan urang usahakeun we gitu panginjemkeun ka sawe boka Pak Haji gitu. Ah, karek sapoe gawe mah moal waka nyeta. Lamun aya geus 2 poe 3 poe sek Abah ge eta pasti menang. Tuh kudu kumaha atuh nya Bahnya Hah? euy. Kudu Wayah, da rek wayahna mah. lain Abah teu bisa ngusahakeun pisan. Hah? Teu bisa Kalau ngusahakeun. mun saya 2 poe 3 poe kakarak bisa ngusahakeun. Ayeuna mah teu bisa, moal bisa Gus. Wayahna pokona mah urang mah Mangkana teu bisa ngaluarkeun duit. cik atuh Bah tulungan lah. 200.000. Wah, Memang eta ge ngan aya aturanana Gus euy. Oh, Aya aturanana eta ge aya aturanna erek mere moal Abah. Aduh, astagfirullah. Dan maksa naon atuh Agus ya teh. Lah karek mah gawe sapoe jang geus ngiem deui duit. Ah, deui Nah, kira mere atuh ulah nika sampai nika 4 poe, 2 poe kakarak gawe dibere. Oh, kitu Bah. Pokoknya waktu anak buah butuh duit rek sabaraha bere pan Abah berenang anu jadi pimpinanana. Memang eta ge Gus jadi pimpinan urangnya. Urang teh tanggung jawab manehnya. Ari keur eueuh mah kudu kumaha urang kudu nelpon heula meureun ka ditu teh beureun kudu teureun nelpon heula ka dunungan urang teh nya. Kakarak beureun si Agus ngiem duit. Nyata duit sakitueun sabulaneun tah sabulan geus saminggueun teh sabulaneun kitu beureun urang teh pasti dibere ku dunungan. Pira Bah, nginjem lagi 200.000 pira ku Abah teu boga pisan. Erek mere we Bah. Kira-kira teu mere mah kudu ngulutruk ka gawe-gawe 2 poe 3 poe kakarak dibere ulah kitu. Astagfirullah, ulah papalotot teh ka dunungan kitu euy. Ulah papalotot ai ka dunungan. Oh, eta ge dunungan Bah. Kan uing teu pirang nginjem 200.000 nah nika hararese kudu gawe 2 poe 3 poe kakarak dibere. Ai erek mere we Bah, kira teu mere mah geus cungik balik Bah. Main balik sacagus ka dieu heula, ka dieu heula. Bereskeun heula pagawean. Lamun geus beres pagawean sok dibere tah. Dibere sia. Mung lamun Abah we ayeuna mere duit ka uing ayeuna 200.000 bong ke sore uing digawean lamun teu mere mah moal Bah ayeuna ge balik. Jadi mau balik deui ka dieu ka dengan urang. Moal. Aduh aing kana kumaha beureun euy. Pagawe geus eueuh. Dunungan makaning jauh. Hese diteleponna deui. Ah aingana sia teh Agus. Karek basa poe aduh ngabingungkeun deui. Urang karek mah sabaraha poe mah disaeun kumanehanana. Ari Abah pagawe mung leungit, ari kasbon hararese Bah. Ulah kitu Bah. Wayahna we meureunna Abah boga 200.000 hek talangan heula Bah. Ah. Hor itu si Agus. Aing ge boga anak pamajikan sia teh Agus sia teh. Manya sia teh jak mantok we ka itu geus lah. Arek aing mah teu kaharti mah. Cek tadina we ditulikeun saya teh bubahan babari ayeuna mah kera hese mah moal Bah. Hek balik uing mah.